Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Gondrong di channel Mushroom. Kali ini saya sedang bersama nih si tukang cilok rese Jang Mumun. Tenarima aing mah tukang cilok rasa tenarima aing main mah. Oh, jadi yang kumaha tuh? Anu alus we atuh nu biasa. Yang diganti? Heeh. Oh, oke atuh pokoknya mah. Abah Umun nya. Mah enggak tak gitu, mana asa ngalunyakna kan atuh dari soalnya teman-teman kalau disebut Ujang makan terlalu muda, jadi pantasnya itu dipanggil Abah, soalnya udah tua. Berarti ganti nama ya? Iya dong. Namanya Abah Mumun dan si tukang cilok milenial. Iya milenial. Sip. Kumaha kata Rima? Heeh, etan hayang teh tadi. Oke. Tong nyerang wae atuh. Didinya sok loba eta pokoknya mah loba ngejos hate ka di dieu nyari hate ayeuna. Udah ditojos ku jarum. Heeh. Naon Kang Gondrong eleh ku kolot eta make topi. Nah, atuh sok atuh pake. Aing udah boga topi mah. Mung eleh aing ge. Semua aing kolot mung lagi. Lah da kolot sebleu atuh eta mah. Ulah ngahina kitu wae sila aing masuk hayang wetan emosi wae aing teh. Kunaon numpengan eta? Iya, aing tadi teh ngadar jenggot can masuk kuntu. Sok lanjut nya. Heeh, sok. Nah, teman-teman, di video kali ini saya bersama Abah Umun ini sedang ngopi-ngopi di saung sambil menikmati pemandangan alam pagi yang sangat indah di tengah persawahan ya. Heeh, tengah persawahan loba. Pemenawan. Nanti gini, ai cai nu kana eta kana daun-daunna teh nun teh. Ciremis. Eta nya Kalau eta. bahasa Sunda nama ciremis. Heeh, eta teh. Oh, kieu Bah Umun, Abah. Kumaha lamun misalna ayeuna urang ngadu tatarucingan, tamah kaluman gitu, tamah kaluman. Iya, gitu. Pokokna mah lamun Kang Gondrong eleh tah dipotong. Usaha dua tahun. Budi dia nya. Ulah mempenana irung euy. Oke, tah lamun misalna Abah Umun nu eleh wayahna we tanggungan ek diduruk. Kumaha? Ulah diduduk tanggungan euy. Pokoknya masih lain mah kudu bertanggung jawab ek dibere jajan sasebeuna urang mah. Oh gitu, nyala sok. Langsung we nya, langsung we kana tatarucinganana. Sok bae lah mempengkal kaluman daek kita tadi jaba deungit. Loba deungit kana beungeut kana naon. Tah saheula ayeuna. Saha we sok urang sutan heula. Sok. Satu, dua, tiga. Set. Naon eta di kitu kan? Gak salah. Ulah. Naon ngaranna teh biasa kikituan teh? Sut. Oh, ulah sutan-sutanan, bek-bek lah. Sutan-sutanan kos naon wae. Teungeun ajang jebek-bekan. Kugu aing teu bisa kikituan teh, bisana kieu sutanna ih. Gini ID urang teh bisa kitu, bogaan anak. Kunaon nya? Sok, geura jawab eta sok. Ya sok pertanyaan Jelema. Nah. Teu bisa kitu, teu bisa kieu nya. Teu bisa luhur, teu bisa kieu. Teu bisa kieu. Terus tapi bogaana. Kunaon gitu? Kunaon? Teu hudang gua. Lain. Lah ulah wakan paki itu atuh. Sok lebak kusing ke kepala duguh nemalan teh. Cara dipake lain. Kunaon aing nyerah. Moal waka aing. Aduh wacok sok kunaon. Tong ngeputan irung kunaon atuh aing da aya naon atuh nya. Ieu, kumaha sok? Eta teh inung leungeuna ieu teh bisa dikekeun eueuh ka ieuna. Hante ku sia. Lieur eta mah lain tatarucing kan ngajak gelut gitu mah. Naon eta tatarucingan kitu? Jabat teu ka harti pertanyaan oge. Bagian Kang Gondrongan nya. Yang Abah ya pertanyaan yang Abah Umun. Tong wae cecengiran. Hayang meunang pokona mah. Sok ayeuna mah. Naon ya? Bangku naon anu bisa didahar? Lamun misalnya kajawab berarti Abah Umun teh pinter gitu. Tong heula teuing mikir lah. Mustahil aing mah bangku bisa didahar. Sok pikir teh
heulaan anu ngomong aleh pokokna mah. Taluk teh Bangku sekolah, lain, salah. babangkuan, Lain, salah. heula pikiran heula. Nyaho lah anu. Nah, Bangkuan ya. tapi danya abah-abah oke pinter euy. Jadi satu pertanyaan sudah benar, mah. Lanjut. Sok lah aing mah. Kurang dua pertanyaannya. Kang Gondongan deui kan baru satu pertanyaan. Jalma meuli kasur keur naon? Jalma meuli kasur keur naon? Sok jawab Abah Umun arinya mah. Keheulaan atuh da eta masa jang naon atuh da. Leuwih deui meureun jang. Jajangkungan atuh. Wah, jauh pisan atuh. Nah, ngajawab tatarucingan kitu sopa ngajak ribut. Ribut mah orang mah geus hayang ribut. Geus Sok jawab sing bener. Heula atuh naonnya namanya dinya tong mau benamna ieu nu Teun. Dia mah ngorong. Gitu. Jawabanana Sok. loba duit. Ayo. Salah. Terus Sok naon? Lain terus gitu jawab. eta na poho deui. Terus si abong-abong geus aki-aki. Tong hina euy, tong hina. Jelema meuli kasur keur naon? Cek aing ge loba duit. Oh, berarti nyerahnya. Nyerah lah kan bae. Ieu dengikeun jelema meuli kasur keur bentak atuh piraku peureum. Geuning anjing. Piraku bari peureum meuli kasur. Maka deui nya. Sok Abah naon? Pertanyaan naon? Heula da kudu mikir atuh. Geueuh tuh lali-lali teh. Heula. Da aing ge kesel ngadaguan pertanyaanana. Diubak, diteangan, geus kapangi, Terus di piceun. Naon tah? jadi pertanyaan Abah teh diubak, Heeh. diteangan geus kapangi dipiceun. Heeh. Diubak, diteangan geus kapangi dipiceun. Naon tah? Kok aing dialeskeun horong? Siapa geuning nyahoan, Bah? Oh iya atuh. Embung aing mah, kalah ngajak ribut aing mah. Berarti benernya. Saya ada. Kang Gondongan, Abah. Kalau mikir heula. Nah, Abah, pertanyaanna kieu nya. Sapi naon anu bau? Nah, ngecetek eta mah nyahoanakeun aing mah. Sok. Sapamidangan. Salah Abah, lain sapamidangan. Naon sapamidangan teh nyameng kieu. Sasumur atuh. Sabag-bagan. Komo deui atuh. Eta ada Sering bener. rumah atuh keheula aing keheula Oh, tampak itu di dia kesal teuing. keheulaan Sajarah cicing. Keheulaan. Sapi naon Anu bau. anu bae. Tuh, orang geus dibere tanda-tanda sapi naon. Ayo ngahinana kata. Jadi sok jawab. Tah ditonyok aing mah geus keheul ya, jaban ge aing mikir kolang ya. Sapi naon anu bau? Sapi teng meureun. Tapi da nya bener pisan. Nya eta teh. Sapi naon anu bau nya sapi teng. Jadi bauna teh kos naon? Bari mau kalanya kelana ieu aing mah pusing aing mah. Kapan cek di ge tadi oge geus sabag-bagan. Bau kan? Ya bener. Sok lah kumaha Abah Umun lah da hari ngadu argumen jeung Abah Umun mah da mung eleh ti basa eta we kalah ribut geuning nu aya urang geus capek euy ribut wae jeung Abah. Sok ayeuna bagian Abah. Keheulaan da kudu mikir atuh kana nya kelana denge kita. Ceuli teh kadenge teh. Batu kadenge tuh kahurinan kubu. Wajar we. Buah naon? Anu dipikar resep Terus ku lalaki euy. atuh ulah deket-deket kitu geura aing. Bisa balik nih kayak kurang teh kan di saung di tengah sawah jauh ka imah. Bae tanggung jawab aing keakep lah. Nah, Ari kitu bae sok naon? Buah naon anu dipikar resep ku lalaki gitu. Kalau rada lieur euy soalna lalaki teh loba karesepna kana buah-buahan hampir kabeh. Buah putih lain, buah jengkol lain. sok aing nyerah lah. Wah, ini dekat sia. Ele sok sia. Ku aing mah
Naon bieu teh buah naon anu dipikar sekolah laki jawabanana? Boh. Anu kitu teh. Oh jadi jawabannya teh buah heno gitu. Nya, Bisa bener. Soalnya orang pribadi oge ngarasakeun euy bener. nya kitu. Resep gitu. Kalau ada buah heno teh bener. Terus saya sakit juga. Atas sakit tuh. Capek. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian saja. Jangan lupa terus dukung channel Mushroom dengan cara Rekai. Terus no? kan ngesabar kali di bejaan, like, comment, and subscribe. Sok, Rekomen and tanah sok nang. nanti. Aing teh poe wae eta mah Iya, aing mah. Coba kur kieu, coba sungut aing kieu. Sok ketulukan aing teh nyaho gani nu tengahna Oh, cek tadi ge. dengan cara apa? Pertamana we atuh nu dua. Tadi itu bieu teh naon? Tuh ada aing mah maneh ngomong poho deui. Like, terus Komen, and and subscribe sok. Sok lah. Subscribe. Raib aing mah. Kapan aing teh tinggal tengahna geuning sok kumaha yang tengahna mah. Geus bieu. Heeh. Atur nuhun teman-teman. Mudah-mudahan Kang Umun sehat selalu ya teman-teman. Amin. Dan jualannya laris manis ya Mang Umun. Tanjung Tempo. Wah, Tanjung Kangkung. Kapan yang duit habis dan barang habis duit ngumpul gitu. Oh, gitu. Kumaha di dinya we lah. Dadah atuh. Dadah Usi di Cibokot.